Aduh. Gini kah hayang ngising aing mah rusuh-rusuh teh. Ting dipanas beuteung aduh. Kayak dia mun teu salah senal si Marabi kemana we jelema na lain geureuyan. Ampang euy. Hah? Kayak sendal ka mana? Urang teh teh lupa teh ka dieu. Kayak sendal ka mana Ini teh benang dirurusuh ieu teh lah, aya-aya wae aing mah. Ieu senal si Marabi mending dipikeun ka balong atau mending dikubur ku urangnya. Ambil beki hese ye neangan soal ieu. Kumaha euy? Sendal mana di mana euy? Si Marabi geus neangan. Marabing. Ye, geus saya euy. Baba, anu sendal urang aya kayeukeun gawat terusuh ieu ih, ek nyambungan. Ayo kejar mah. Kayeukeun sendal urang ya, boting ke sadar rogoan ek nyambungan gawat ih. Kayeukeun. Lah udah mah. Ya siapa heueuh kayeukeun. Aduh, teuing. Baba, awas ya mun pagi di mana wae, ditampili moal eureun-eureun ku aing. Ini caliwara ka kono tengah heureyan wae. Goblok. Ieu mah di baralaki suka urus. Mana teh sapu atuh ieu teh nya. Pun teuing. Ma. Naon? Dieu lah kedeung mah, sagedeung ka dieu. Dieu mah sagedeung mah, buru mah. Naon sih? Mah ieu, tuh kumanya ieu urang ngobrolna. Naon? Mak, urang teh geus teu kuat hayang ngising beuteung meuni kuatkan nyerik ieu. Sia bawa teh. Yang ngising-ngising we meni lapar ya.